Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Qala mu'allifu rahimahumullah. Qaddasallahu sirruhum nasallallahu man tanfa'ana bilumihim naf'an barakalana walidini kalina sajma'in ghafarallahu dzulbahum rahimahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adarsu saminu wasalasuna ari pelajaran anuka 38. Eta istilahul Muawiyata kemenanganana Muawiyah ala mu'dhamil wilayati ngelehkeun ka kegeden pirang-pirang wilayah. Hiji ba'da anintaha dina sabada yen tepi saha Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu min kita lil khawariji tina merangan kaum khawarij. Amaro marentah itu Sayyidina Ali jaisyahu ka bala tentarana itu Sayyidina Ali bizahfi kana berjalan ala Muawiyata menuju ka Muawiyah. Patolabu tuluy nyuprih menta itu jaisyah minhu ti itu Muawiyah takjilal kitali kana nunda perang ila amil muqbili kana tahun hareup liyasta'idu karena supaya cawis-cawis atau persiapan itu jais parojaa tuluy balik deui itu Sayyidina Ali bihim sartana itu jais ilal Kufati ka Kufah mukrohan barina mawa rasa ngewa. Hiji dua amma Muawiyah tu anapun ari Muawiyah fa innahu maka saanyana itu Muawiyah eta waliya ngangkat pimpinan itu Muawiyah Umar bin As ka Umar bin As ala Misra natepan di kota Mesir. Pasaro tuluy berjalan itu Umar bin As ilaiha ka itu Mesir wastawala jeung ngawasa itu Umar bin As ilaiha ka itu Mesir. Tilu wajahaza sareng nyiapkeun itu Umar bin itu wajahaza sareng nyiapkeun itu Muawiyah al jaisha ka bala tentara alal Hijazi ka kota Hijaz wal Yamani jeung Yaman. Pastawala tuluy ngawasa itu Juyus alaiha ka itu Hijaz jeung Yaman. Opat walam yabqa jeung henteu tumetep li Aliyin pikeun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naon ilal Iraku kajaba kota Irak wa Farisu jeung kota Paris wa kulluha jeung ari sakabehna itu Irak jeung Paris eta narun sapertikeun seuneu yada toribu narima goncang itu kulun bil khilafi kalawan perbedaan wal fitane sareng fitnah. Adarsu tasi'un wasalasuna ari pelajaran anuka 38. Eta maqtalu Aliyin terbunuhna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hiji ittafaqo geus ittifaq saha salah satun tilu urang minal khawariji ti golongan khawarij ala qatli Aliyin kana ngabunuhna Sayyidina Ali wa Muawiyata sareng Muawiyah wa Umar bin As sareng Umar bin As ala ayaqtula kana yen rek maehan saha kul wahidin saban-saban sahiji minhum ti itu salas ti khawarij teh anu salas teh awahidan ka saurang deui minas salasati ti anu tilu. Dua falamiyanjah maktuluy henteu narima lulus saha ahadun hiji jalma oge minhum ti itu salas illa Abdurrahman bin Muljim kajaba Abdurrahman bin Muljim
fa innahu opatilu fa innahu maka sanyana itu Abdurrahman bin Muljim dahaba eta indit itu Abdurrahman bin Munjim ilal Kufati ka Kufah khifatan karena mikasieun wa nuruba jeung neunggel itu Umar Abdurrahman bin Muljim alian ka Sayyidina Ali fi jabhatihi dina ta'arna itu Sayyidina Ali bisaipin ku pedang masmumin anu diracunan wa huwa jeung ari itu Sayyidina Ali teh eta kharijun anu kaluar li sholatil subhi pikeun midamel salat subuh. Opat patufiat ras dimawatan itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ba'da yaumaini dina sabanda dua poe wadzalika sareng ari itu kajadian teh eta sanata 40 dina tahun ka-40 minal hijrati tina hijrah 5 wa umruhu sareng ari yuswana itu Sayyidina Ali eta 63 nawanna sanatan taunna wa muddatu khilafatihi jeung ari waktu ka khalifahan itu Sayyidina Ali eta arba'u sanawatin opat pirang-pirang tahun wa sitis atu asyurin jeung 8 pirang-pirang bulan 4 tahun 8 bulan wadupina sareng dipendem itu Sayyidina Ali bil Kufati di Kufah.